Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome to back my channel Nadom Jal Nadom. Yang belum subscribe dulu ya guys. Langsung aja kita baca ya Nadom Pikih versi Sundanya. Yang pertama pasal mertelakeun puji. Ari puji nu sampurna eta tetep kagungan Allah nu kapersifat lengkap. Rahmat Allah mugi tetep sareng salam dijeng Nabi Muhammad mustika alam. Wa ba'dahu ieu anu dinadomkeun kitab fikih ngarah resep ngarapalkeun. Mugi ieu nadom sing mangfaat gede kanu ngaos kalalaki ka awewe. Pasal mertelakeun cai atau air. Sakur cai bijil ti bumi ti langit menang dipake susuci najan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan hujan buah ciburial jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake miceun najis hadas leutik hadas gede maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipikeun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan jadi najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan panon poe eta makruh kana salira teu sae. Makruh soteh mun caina masih panas dina wadah nu dipalu lian emas. Deui makruh cai kacida panasna. Cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya 375 ka ti Jawa. Lamun cukup berat 305 disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi saasta leuwih saparapat eta cai gede deui. Pasal martelakeun najis. Sakur aen bijil tina kubul dubur eta najis lian mani nu ditutur. Gogog babi arak bangke getih nanah bulu bangke tulang cekerna jeung utah. Anging bangke jalma simet lauk cai eta 3 rupa bangke tetep suci.
Ari rehak ciduh leho korong cileuh. Eta lain najis tapi barang geuleuh. Anggahota pisah tina sasatoan anu hirup hukum bangke sato hewan. Anging bulu sato hewan nu di dahar jeung ciduhna kesang kasturi teu samer.